Mama, hayang mama, mama, hayang mama. Ampun, si Denis mah ceu sok kekeuleuhan mun hayang dahar teh sok matak ngerakeun mun badampingan jeung tetangga teh ceu. Aduh, rek isuk-isuk. Heuh ke heula tong sok kekeuleuhan urang neang naon neangan heula ieu dina kulkas aya naon pek teh ya enog ceu hiji heuh keun bae urang ceplokeun ceu ngarah ka bagian sararea nya. Heuh kudu diwapan ceu amun hayang ka bagian sararea mah teh tadi ge enog ceplokna geus diuyahan nya ceu tamemeh samemeh enogna asak tadi dia ge arek non nyokot heula sangu nya ceu nya nyiuk lah sangu. Tuh sanguna ge ceu sapiring bedag da ieu teh jangah huapan opataneun. Heueuy teh kadang-kadang sok namah deui tadi dia teh teu jeung ceplok enog hungkul ceu tadi teh aku ge aya nyokot asin trirarong nya tapi teu ka video. Tadi dia oge langsung we budak dua teh urang huapanna ka mana cenah nu dua deui nu dua dit meh ka karek harudang ceu ka karek kacarai. Meuni geunah ai jadi nona nya udang sare langsung mama meniraos ece beres ngahuapan bebenyit ceu da ieu pangsarean teh sayang took teh geuningan weuh nu nyabak ceu sing dareklok bantal oge nempon oge teu genah meuni sareug-seug kana mata tuluy we ku aku teh diberesan nya ceu tunggus dientepan deui geus rapi tuluy kanu kahiji biasa we parawan tong-tong mah nya ceu nya tadi ge diberesan eta ge ceu kumahnana ngan ceking teh geus tungguan we si Jia heueuh keneh ku mamah we sakalian ngaberesan sakalian beberes mamana atuh cenah jadi budak teh dibawa ulin ceu ku tetehna teh da geus dahar ieu. Nah cenah geus dahar can dimanian si Jana ceu nya eta ceu tong ka dimanian lamun geus dahar lamun can midil mah tong ka dimanian engke teh sok rugi bandar ceu. Heueuh ti heula ge pernah ieu nya geus dahar teh dimanian karek gerap ceu eta si pempesna geus dimidilan aduh pokona mah rugi bandar matak engke we geus dahar mah pan sok hayang midil tang engke di mana geus midil ka karek arek dimanian ceu ku aku teh. Beresan sayang took tuluy sasapu ceu ieu teh kamar duanana beres disapukeun tuluy ka tengah imah geuning urang piceun lah ke kebunna tuh surudut dikaluarkeun ceu teu hilap tutupan heulanya bisi si koreng ngampi. Beres sasapu teu hilap ceu ieu si kacanya sanajan cek batur tireh sasenti oge teu boleh we ku aku mah ditatap diusap ceu nyesatna mah mun teu raskeun mah diletakan sigana mah ceu ieu kaca da hayang kinclong heueuh keun bae ku barudak sok ditaplokan naon oge ku urang dibersihan. Da bingung didengen mah paling 1 menit 2 menit kaituna mah wah kitu deui we ceu kitu deui heueuh maklum ai barudak meureujeuh namanya hese diurusna hese diaturna ceu kudu gede kasabar meureunan ceu nya heuh da urang ge baheula kitu meureun matak indung sok bebereng we ka urang teh nya sok nyarek curak carek kitu meureunan meunang mere samehnana ku urang sok dibalatakeun di kotoran deui beureut ayeuna ge karasa ceu tadi ge tuluy we nya ceu nya aku teh ngepel tadi kamar anu 2 beres diempel ayeuna ka tengah imaheun ceu ieu teh hilap urang surudut urang empelan pokona mah nu di sela-selana ge urang empelan ceu ta ieu ge geus tereh geuning beres ka belahan dieu nya ceu nya tereh beres geuning ngepel teh teu lila.